Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Rek ngelongok kanu gering, dilongok eueuh jalmana. Yeuh tepangkeun kelompok simkuring nu gaya eueuh tandingna. Inditna pelesiran, pelesiran jeung Miranda. Hayu urang sisindiran, sisindiran orang Sunda. Dicaritakeun hiji poe, aya 3 awewe jeung hiji lalaki anu keur laleumpang sabari ngaromongkeun mun geus lulus SMA bade diteraskeun kuliah ka mana. Keheula sakola di SMA teh teu karaos ya terus bade kaluar deui bade diteraskeun ka mana kuliah teh. Kabayan rek meuli buah ka Mang Yaya. Tong bingung dengan kuliah di Ciamis geus aya. Ciamis, emang di Ciamis aya universitas gitu? Aya atuh ageung di universitasna. Kabayan balik gawe ka sampah kopi geus bae kuliah mah ka mana bae da ilmu mah sarua bae. Pas deket imahna si Ujang, ningali si Ujang keur diuk di pakarangan imahna, sabari kukulutus ka mana nu keur sasapu. Deng, urang mah cicing di lembur. Batur mah di kota, kuliah. Di lembur teh kieu we ngahulang teu gawe. Karuliah. Kuliah? Ma. Ma yang kuliah, Ma. Mana rek kuliah Ujang? Kabayan gawe di sawah. Ngitung nganteran cilok. Manya baturan kuliah. Abi kalah olohok. Kabayan newak buaya, buaya narek diseupan. Kuliah ngamburkeun biaya mending oge dagang gorengan. Manya dagang di dagang deui, Ma. Hayang teh kuliah. Ngitung nyeri irung. Kabayan kadua ka Bangka, masuk ngelawan ka indung bisi dicoret tina kakak. Pas si Ujang jeung emana keur paomong-omong, barudak kabeh eta tuluy nyampeurkeun disusul ku si Asep, Siti jeung Enok. Idi, nah aya naon cacariosan teh? Musok mata karuas. Tah budak Ibi mani hayang kuliah sagala. Padahal mah batur oge nu kuliah ka bawa ku sakaba-kaba. Meuli uyah ngan salawe, meuli uyah ka Mang Emus. Kuliah nengan gawe alus jodoh mulus. Mun kuliah maneh den ngawa jurusan naon Jang? Ari pagawean hardolin wae mah. Goreng hayam make surundeng. Ditambah ku sayur toge, niat hade gawe goreng, percuma kuliah oge. Lah dai kuliah mah bener tajeng kahirupan kareupna. Jik atuh Ujang, ari kuliah masing junun, urusan biaya mah. Emak eka jual sawah. Tah itu tuh Bi, singa gugu kana kayang budak teh. Jeung maneh Jang, kuliah teh kudu sing bener-bener. Saenggeus si Ujang diijinan kuliah ku Bi Ijah, barudak kabeh indit baralik ka imahna. Si Ujang indit ka jero bari bungaheun da erek kuliah, jeung Ma Ijah nuluykeun deui sasapuna. Sakieu wae drama sisindiran ti simkuring sapara kanca. Saninten buah saninten